Reka mana ari mana ka dieu? Cing diajakan ngobrol teh kalau kata saya kan. Lain pasti keur kahareupan. Sakieu. Kieu nya. Nya geus sakieu aman. Tuh. Si Pak si deh. Beliau gitunya open guru aing depan guru maneh. Heeh, bener guru urang. Emang lain guru mana eta? Guru urang. Ya mana mah konsisten ya kan. Wah, aing lieu. Jadi guru saha pasolihin teh? Da lain guru urang. Maraneh asup radionya. Sebenarnya orang cita-cita. Itu sebenarnya mah teu asup radio dah. Heurin aing teh. Siaran di radio. Cek sapa? Teu apa lu da cek si Hakim cek ge basa maneh radio naruksak dibongkar ka aing murung di jero cenah. Percayakan kesetiaan ini pada tulusnya Aisiteru. Sarang hell. Sarang nah mana ieu kok hayang nyanyi eta kunaon? Ku sabab urang teh biasa mah kan bab didinya teh aya anjing bab BAB nya kieu aing mah itu mah. Ku sabab eta teh kan biasa mah lagu kenangan eta teh Aisiteru Samson kenangan mah teh. Lain maksudnya temanya teh kenangan gitu. Tah urang teh kabeneran dina waktu ieu teh Dina danget ayeuna teh tidak sengaja bertemu dengan kenangan. Anjing. Tak langsung kieu atuh mana teh. Bang Kenangan bos eta mah. Ieu mah kenangan. Tapi kenanganna lain kenangan Aisiteru. Lain. Kenangan jeung babaturan baheula euy keur masa-masa wah pasti kana gacor urang. Tapi gede itu mah. Hah? Gede itu mah. Nah gede. Babaturan baheula geus gede gitu maksudnya. Teh siga urang leutik terus gitu. Lah aing geus baca ka belah dina namanya asal bisa ngegilek we atuh. Aya Mang Suta. Arisia. Naon? Ieu mah babaturan urang lain babaturan maneh. Babaturan aing. Sok mana babaturan sa? Babaturan maneh. Deuh. Nah ka aing teh wawu maneh. Oh. Teu nya. Anjir da kieu aya lain ari lain podcast terus. Mik eta nu pernah dicoba mik. Maksudnya gitu kan. Eta di dieu. Tah gitu. Kakara atuh we Ini monyo. Asli da ieu na kopi geunah euy. Kita kopi jack langsung we. Tong ka atuh kala. Opening lah bisa. Opening lah. Wilujeng Sumping di Capruk Sudah Podcast. Bosan-bosan dina episode muka sekian bala capruk disarangan oge ku sim kuring aing saat vokalis dipilih teh Yung Gamin anjir dan ya Gayung Lop. Aing gila ban nonton Korea teh nya ngaran-ngaran ya ngaran Yung Gamin Gayung Lop Gayung Lop aing kan ya saya Minculak Bung Seok anjir teh seok Ya aing tengenah kumaha diukna tuh. Reka mana ari mana ka dieu? Cing diajakan ngobrol teh kalau kata saya kan. Lain pasti keur kahareupan. Sakieu. Kieu nya. Nya geus sakieu aman. Tuh. Nis aya ban serep anjir di luar loba. Kanyolkeun dina tukangna. Kitu nya. Kitu na anjir. Anjir teu yakin babaturan aing ieu mah kitu yang kalakuan. Aing mah ngaku da. Alah. Lain data kitunya aya nu ngomongkeun bahwanya bray dunya teh sempit cenah sepet kaun kelor cenah ka dieu geduk matak mun urang ngalakukeun hiji kasalahan teh tereh ka panggihna zaman kiwari mah asli soalna kenalan teh link teh bisa link di media sosial link babaturan ulin ai baheula mah cukup ku babaturan sakola ayeuna mah bisa aya wae babaturan Facebook babaturan teman di Instagram gitu teh urang mun ngalakukeun kasalahan tereh ka panggihna kitu deui lamun urang bener dina ngacalakeun ieu kahirupan tah eta teh bakal hiji jadi poin plus ke urang sadayana. Sakitu aja capruk sana aya da sinangan sakitu. Hatur nuhun. Anusan ya. Mane ketinggalin dia cuplikan. Kali banget babaturan tadi.
Ku aing mau aku babaturan Amira. Ada teu ngarti ngomong naon atuh sih. Maru kan aing ngarti dan teu. Maru aing ngomong naon. Alah. Ai kala. Oh, rek jadi host anjir, rek jadi host. Sok tanya urang duaan mana jadi host lah. Oh, host tukang nanya nya. Tukang nanya. Urang teh habis pikir kala urang. Nah, bisa wawuh. Teh. Iya pertanyaan Oh, dapat pertanyaan mah saruanya. Pertanyaan teh Pertanyaan mah saruanya. Saruan habet bisa wawuh. Bener teh? Mana kumaha? Nanya kali nabet bisa jantan kieu para cakruknya satacana. Aya carita heula di belakang. Carita behind the scene heula. Jantan ieu teh Yopi Suta. Yopi naon Widianto. Widianto. Yopi Pauji. Oh, Yopi Pauji. Bener baturan aing ya mah Yopi Pauji baheula. Urang batarian sok aing mah nyaho. Urang mah wawuhna Suta apaan? Eta engke dicaritakeun aya urang mah wawuhna Suta dinya mah Yopi. Nah, eta nya Kayak dijelasin oge Sutana ti mana. Yopina ti mana ti nu bapana eta pasti. Tah bala capruk janten caritana teh kieu kamari teh. Apa itu nuju live TikTok orang live TikTok gitu. Omat diikuti di TikToknya Fei Plawira Pail. Tah nanti joli aya komennya asup komen mana cenah tuluy nanyakeun urang kumaha teh kamari teh salah videoan dina ieu na live teh lipe videoan aing teh keur kikian eta ceng kikituan asup sih teh urang cenah ngelan kikituan hayu curah tuh urang bisnis we atuh kikituan henteu jual di mana-mana keur di kantor si Ikok mana cina bet auhan kasih Ikok kan aya urang mah kan piling tinggi gitunya birahi tinggi sarua ya mah cuk urang birahi saya juga musang mata urang mah nya mun aya nu nyabak bunuk we kekepotan gua ada ucing anjir terus tah kitu di mana-mana di kantor aya sih Kang urang geus piling urang mana ya apa budak teater urang apa sih budak teater ngan pasti ya papangit dina teater nganting di mana cek urang teh kitu ngan pas urang teh bikeun langsung ka maneh mana jual olohok geuningan aing teh ya cek aing teh si Yopi mana tah nah cenah jual sia kitu maneh teh eta kitulah bala capruknya ternyata setelah di talungtik gitu nya Yopi oge mimiti apal urang wawuh teh ningalina dina TikTok oge gitu bebarengan jadi teh panahanaha itu pawah jadi ieu teh rek klarifikasi gitu ya sebenarnya jadi podcast klarifikasi aya nama gitunya nah bet bisa gitu ya urang gitu kumaha cuk-curukanana mata kieu teh kudu dibahas nu kieu teh da penting pisan sok kumaha lamun Pak Prabowo teh apaleun urang kieu ya kasus baduh ieu Prabowo teh bae lah geus tah ti salah kieu we atuh ayeuna mah garis besarna urang babaturan SMA maneh urang babaturan kuliah berarti SMA heula jadi nya kok urang teh bala teh STM jeung sieu di Marip bae aku we da alus ayeuna mah bangunanana bos 2 lantai ayeuna mah emang teu ngaku urang tiba lagi ngaku ngaku urang mah anjir kitu maneh mah astagfirullahaladzim tingali dina ieu dina Facebook urang na profilna SMK Marip sial aing ngomong ayo eta teh aing jurusan otomotif aing murid Patarian aing ge apa saya can Patarian cenah mah oh Patarian bapak aing ngan Patarian oke guru PLD lain aduh cocok lah aduh kain nyebutkeun anak nama Herman ya eta teh anjir semua berpaling padaku bade kapaian ibu-ibu muka mecenggul sirah ti hanap galian teh set kieu jal ningali ka urang teh serius unggulnya teu ngomong jal keula cenah ieu teh siga budak namang Herman cenah ieu teh tah ya udah jadi pertanyaan maneh tarian Jawa atau tarian Sumatera ieu mah tarian lilin tapi eta guru euy pang orang buka bener mantapnya motivasi sekali Patarian teh lain bapak urang eta mah baheula teh ya guru logam dasarnya guru ngelas jurang sekelasnya urang teh M3 kan otomotif 3 kan M3 tuh jeung si Agus bener Agus Wahidin tamun aya ayeuna teh si Agus Wahidin sadenya Asep Saiful Milan
Terus si Hamdani Hataji ya. Oh deh. Asep Saiful Milan. Nah, ya, lain Milan karaoke. Ente aing Mana yang babaturan? urang boga babaturan ieu teuing tapi Tukang ban lain. teuing tak apal. Aing boga babaturan SMP ngaranna teh Asep Saiful Milan. Tapi orang itu orang-orang malah aya doang lain Asep Saiful Milan pasti eta. Aku deui wae. Kira jika orang ditu dah. Hah? Jika orang ditu. Heuh dah jika orang ditu. Hah, lah geus bae Asep Pak. Bukna cepak wae, pendek juga si Miss gitu. Bodas Lain. Maling ngomong bodas kayak lain. Eta mah berarti Lain gitu, orang bola sakelas jeung si di Ma'arif. Urang sakelasnya di kelas 2 berarti da. Emang orang kelas 1 mah M1. Kelas 1. Terus diacak teh geuning nu balager hunggul di KM 3 kan aing kabawa KM 3. Karena pernah aing bolos 3 bulan. Sarua urang ge bolos. Ya kan, tah jadi dihijikeun ge bae pokona mah eta mah kelas anu wajib militer terus ge bakal ngana ngebalik ka sekolahnya. Ya eta mah atuh film eta mah gitu caritana mah. Tapi eta wajib militer ayeuna diberlakukeun ku gubernur. Cing, menurut dirinya wajib militer sendiri eta dimasuk untuk ke dinya kan pengajarnya ayeuna teh statusna teh kayak orang bahas deh soal pengajar tapi soal wajib militer eta orang penasaran menurut kacamata seorang pendidik itu bagaimana? Ya, terima kasih. Aisyah encan ge ngomong. Ya, terima kasih atas hawaan napas yang sudah diniatkan ingin menjawab jawaban saya. Oh, iya. Ya gampang nama sih salah ada urusannya jeung gubernur atuh. Bae da mah pendapat rakyat. Tah ieu mah rakyat leutik. Teuing gubernur aja bawa malala jawab podcast ieu. Ngedengkeun mah. Adek sok kumaha. Tah, cek Leutiknya sih mah sorana nya. Heuh. Ai urang kok tarik-tarik teh sok terus mah. ku gedean. Tah kitu we biasa. Aing kudu ngalauna jadi kita. Sok mah terus. Jadi kieu euy. Gubernur teh rek nerapkeun program bahasa anjeunna ningali di Cina kitu mun teu salah bahasa di mananya pokona malah negara batur cenah kitu ningalina Instagram eta oge sih na TikTok. Tah anjeunna teh rek nerapkeun di Jawa Barat. Nah, urang satuju sih euy ku ningali barudak ayeuna nya lah pokona mah subhanallah pisan pokona Subhanallah pisan. Memang jadi aya ieu nya naon ngaranna teh mun dibandingkeun jeung masa-masa urang meureun ieu mah secara kacamata urang kitu nya sebagai Dari kacamata tinggalin di mah. Oh, eta naon ngaranna teh barudak ayeuna mah kana tingkat kedisiplinanna meureunan rada kenor rada jauh lah tibatan zaman-zaman urang. Ya maksudnya itu disiplin kayak kan teu melulu soal baju rapi atau ini kabarangan sekolah waktu sih gitu tapi maksudnya itu modal disiplin modal ka diri sorangan ka kolotna termasuk adabna sopan santun teh kan ayeuna mah geus kurang pisan baru dak zaman ayeuna saluyu ya nu sarua bahasa bola dibahas jeung Babe Harman nya matak Pak Gubernur sing saha siswa gitu nya lamun misalkan enak ngabangkang kanu jadi kolotna tuluy ngabangkang kanu jadi guruna karena aturan sekolah geus 6 bulan militer setuju suta mah aing apaan maneh nu ngomong bakal jadi sutaju mun urang guru tah cenah mah ayeuna teh guru kayak aing rek nanya lamun guru cik aya teu ieu mah naon ngaranna teh karma ti pasolihin Kalian anjir. Aya guru BP urang, guru kesiswaan bolanya. Pasolihin aya teh karma-karmana. Beliau ayeuna jadi naon sebutan teh hampir erek jadi sakantor jeung urang. Ngan teu jadi hampir erek. Hampir sekolah gitu. Deket-deket nah teh kemungkinan besar. Jadi manehna kan diangkat. Karena ada program P3K teh kan. Oh nya. Nah, manehna kan diangkat P3K. Gus lila euy ngabdina manehna rek diangkat kamari-kamari soalna. Urang ge sabaraha tahun 3 tahun. Gitu unggul Indonesia mah. Terus? Hah? Apaleun udah joge urang ngomong eta mah. Tah. Jadi si sudah P3K sih bener. Kumaha lamun dinas pendidikan lanjut aing teh eta sieun urang teh teh. Beda aing ngomongna ge nek. Dinas kan nyiduk aing. Si Pak beliau gitunya upun guru aing mah depan guru maneh bener guru urang emang lain guru maneh ta guru urang mana mah konsisten urang teh wah aing lieur
Jadi guru saha Pak Solihin teh? Da lain guru urang. Guru orang dua. Guru kami. Guru kami. Lain guru mana, Mis? Enggak sih karunya rek ngomong disabat deh. Tah, jadi diangkat di ieu keuna teh di tempat keuna teh di sekolah urang di Cilau. Tapi kulantaran mata pelajaranna eueuh di SMK ayana di SMA. Naon mata pelajaran naon? Mun teu salah mah kewirausahaan. Nya kewirausahaan. Tapi nah gitu. TU Tata usaha eta mah. Urusan eta mah. Urusan. Nah dipindahkeun lah gitu. Jeung Pasolin teh. Pindahkeun ka SMA mana lah teuing gitu. Padahal urang teh rek sa kantor. Sapisi samisi deui gitu. Jadi kantor jeung guru baheula. Ilmu na teh dicokot ku urang ilmu Pangaweruh eta. Cara ngepret satpam. Jadi SMK itu bala teh zaman tauran jeung SMK bala mah ya marip ya bae sebutkeun marip ya PPT we tahun harita mah keur edan-edan tauran we satpam teh lain nyapi pangholana wae bari muka baju teh wah aku pasarin teh jero sia gitu lain barudak serang. Rame bala tapi alhamdulillah ya namanya kan anu kituna mah eueuh deui sugan. Tapi emang tapi orang geus rumah sih zaman urang oge. Jeung SMA Titar baheula kan mari poe sok aya teh. Zamanna kitu nya kelas-kelasna teh entah aya nepikeun ka tawuran mah kelas-kelasna mah sok aya biasa gitu. Tapi alhamdulillah ya nama dina masa-masa justru nama dunia barudak ayeuna gitunya. Nu khususnya di urang gitunya di dieu gitu di daerah Garut can kadenge masalah tawuran, can kadenge gitunya. Mun ku dikeresakeun teh ku loba anu adabna garoreng gitu. Nah, jadi meureunan bangorna teh geus rada beda meureunarana teh nya. Nah, ini teh akibat dari bukan dari sisi guru, bukan dari sisi sekolah bukan. Tapi hilang beberapa generasi karena Covid, Mang. Covid. Akibat efek dari Covid. Naon maneh? Saya gitu karena gitar, karena tarang. Efek Covid. Mah ayeuna mabar. Mabar. Jadi kan kieu setepteun sebutna teh. Main game online. Di imahna kan kolot misalnya jigana ieu persepsi urang, asumsi urang daripada ngablu tepuguh geus bae lah sok main game di imah bisa gitu. Aya alus oge sih tapi kan jigana leuwih hade lamun magrib teh ka masjid. Gitu. Jeung secara sosialisasi oge meureun si budak teh jadi jarang bersosialisasi. Sakalina sosialisasi. Wah, aral dina game mah. Ta eta. Tapi nu karasa ku urang main game online lah contohna geuning ayeuna nu paling geuna mah Mobile Legend. Wah kan aral wae mah Mobile Legend mah. Bener. Barudak leutik anu usia SD teh geus ya karena kapanguruhan oge ti nu lain oge kan ngaromongna karasa ya gitu. Nah sih bola zaman sekolahna soleh keula we sampe asup negara solehna urang tadi masih keneh balik deui tadi geus nunggu ari kudu disebutkeun karma itu mah solihin naon cing sejauh mana bangorna budak baheula emang lah urang karena sih kitu cek urang teh soleh bieu jadi atuh lain karma meureun lain alhamdulillah beda da kieu mang urang baheula nya lamun misalkeun aya guru di kajauhan alah kancang kan gitu pangi rangkuh gitu. Ya benar. Lamun teh misalna ku sieun-sieun teuing misalkan gitunya rada kumaha gitu. Budak ayeuna mah kasih. Ya benar. Misalkan naon sebutan teh lamun pangi misalkan. Oi, Pak. Kan? Oi, Pak. Urang baheula pertama urang ngajar baheula nya. Kan aya istilah jeung murid teh kudu akrab gitunya. Urang salah ngartikeun euy eta salah urang sih. Dan memang pertama-tama ngajar urang. Ketika pas urang akrab di barudaknya, akrab urang teh ngajar ngeunaheun gitu agak. Geusna euy. Pak urang penaiknya. Pak, ka mana euy? Cenah. Anjir, loh, nah urang teh itu jangkung. Adabna kan jadi akrab teuing aing di kaleng gitu juga. Ditengkas tuh. Ditengkas urang mah teu nyeri hate teuing. Tapi kan maksudnya sisi adabna
nya. Kurang pisan gitu. Soalnya baheula mah rek nu penting mah nu panggil jeung setelan guru gitulah nya nu ngaranna guru. Urang rek panggil misalnya urang SD mana urang teh gitunya beda SD tapi sarua guru urang salim zaman baheula mah anggar. Papasan di jalan teh jeung guru manapun nu katinggalina setelan guru pasti setelan guru pasti disalaman kan baheula mah ku budak teh gitu. Guru ngaji mah nya nya ngaji mah tah antena radio teh langsung setel ke bener karena sak urang euy baheula urang geus sarua di SMA teh asupna teh baheula teh IPS 4 di sekolah urang mah di SMA Tilu Tarogong baheula kitu nya katalah pokona mah meunaan nu asup IPS 4 mah berarti nu barang ngorunggul asup ka dinya teh ari urang mah teu bangor sabarana mah ngan resep we asup ka IPS 4 gitu bergabung bersama teman-teman gitu kan tah lamun pelajar lamun guru geunya sok narogrong di hareupeun kelas narobrol budak laki teh budak awewe mah sok di jero ngan sok ngariung tapi pas ringkang guru eta tong di luar asup langsung arah asup bener gitu maksudnya sa bangor-bangorna teh anger ka guru mah nya aya hormat lain hormat bos hormat itu tapi alhamdulillah khususnya sekolah urangnya anu dibina ku urang jeung ku rekan-rekan di kantor di sekolah tidak mengenal naon disebutna teh adab masih sok masih kayak dijaga terjaga misalkan ulin ka sekolah urangnya di kajauhan teh geus bapak mana sekolah teh di Cilawu SMK 10 Garut SMK 10 Garut adanya kasalak aja ayo gambil mata kada gitu ini aduh tah teh namina bala capruk ginger lemon. Nah, eta ginger lemon. Jadi ya minuman kopi Jaya terbaru tina jahe, lemon dan gula untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, eta bili bala capruk nyangkina ieu abi ngaletan cair rujak sanes lemon raoseun kana tikoro kitu nya eta gitu. Terus oh saya iya tapi halalnya halal nah itu kopi Jaya Krimina gitunya panik gitu halal si aing teh tadi euy ya kowe atunya urang meren halal halal jadi orang boga cerita zaman bala karena sih orang mah Yopi nyebut ada bala macan sutanya mananya Yopi Pauji itu adalah seorang yang muadina sorana adana alus anjis jadi berkesana teh orang mah ya apa adana teh alus jadi mun orang bala asup teh lamun kelas isuk-isuk kan jam 12 teh kudu salat jadi saacan pokona mah treng lonceng di sada baheula mah gerbang teh ditutup jam balik teh karena kudu salat heula urang mah di masih eta diterapkeun eta di sekolah urang ti Pak Hilman ieu nya itu maksudnya emang saya sih ya tak gitu ditutup heula aku doain wadan salat ke karek dibuka gerbang bisa balik iya saya ieu mah treng can wudu can naon sulan sapatu dina pipir Masjid Baitur Rahman teh nya sup kalau wung adan hade adana anjir aing mah geus aing wudu pan sup ka jero masjid bieu karek beres adan karek urang wudu heula kabar teu balik deui bos balik tuluy jadi lamun di terminal mah nu kieu teh naon ngaranna teh eta teh calo warung jeung pangholana ini gas aing asup kana mobilna balik calona mah sekitu kelakuan maneh. Ai, tahu lah diturut tandanya boleh dia tahu lah diturut. Siapa kan ngaya-ngaya. Bukan dihareup. Ya. Kan sap hareup. Kan orang uduh lah kan. Rokat ke hiji kan geus asup kan. Nah, set urang set anjing serek ngeusan balik. Taruh Oke gitu. Nah, berarti kan orang mah lulu. Tapi emang sholat di imah. Nyanya percaya lo badenya nama percaya. Sholat di imah. Ringkasna cerita orang ya. Lulus sekolah tahun 2008 sebenarnya 2007. Lo genap. Anjing atuh 2007 meh kating kola ku balen capruk teh. Kudu jujur hirup mah. 2000 genap tapi orang mah 2007. Berarti tinggal kelas atuh henteu oge. Pokoknya tahun-tahun harita we nya aing lulus sekolah.
lulus Aku babaturan tapi teu akurnya. Urang mah kan lulus sekolah dinya pasti kuliahnya. Urang kan gawe ka itu ka dieu ka tuh nepi ka ayeuna. Nah, tah berarti lulus sekolah, kuliah, panggil jeung si ieu. Ini sih ya. Tah caritakeun ayeuna maneh duaan sok kurang ngobrol. Jadi kieu baheula. Jadi caritana teh urang teh ini ti imah teh. Ini ti imah teh. Dilateng, bro. Dilateng. Oh, cerita mah Beberapa tahun kemudian. Nah, teh teh nah kan geus pasti sa fakultas, sa jurusan atawa kumaha jadi wawuna urang mah. Jadi urang baheula non ngaranna teh kan urang sekolah di SMA 15. Heeh, libel aya nama. Terus non ngaranna teh lanjut kuliah sempat eureun setahun beres SMA teh langsung lanjut ke kuliah di STKIP ayeuna mah jadi IP kan. Harita orang di SMA aktif teater orang teh. Nah, kebetulan si pembina teaterna teh nyaeta merupakan pendiri ti teater nu aya di STKIP. Teater sedok anu pernah di dieu BH Arman. BH Arman. Tah eta episode eta. Anjir, coba episode nanti. Tah anu eta lah pokona mah geus. Tah terus aing lila. Tah geus kitu teh urang otomatis kan karena urang jeung BH Arman teh kieu tah. Oke. Tah anu ngecek imah BH Arman teh aing. Doa teh. Aing jadi yang jadi guru teater, anu bisa dicatkeun eta imah. Terus jadi urang sok ngingilu jadi ka di zaman SMA keneh nya sok ngingilu ka sanggar teater Sado dan STKIP nepikeun ka kuliah akhirnya kitu oge jadi sok di sanggar oge nya panggil lah jeung Suta jeung baturan lain oge sia kitu jadi wawuhna teh tidinya di teater. Malah urang nah ieu karena Suta itu kan ngaran pamere ti teater Sado. Terus ningali ya. Wes teu daki. Tah eta mata urang teu lain teu pati wow umurnya teu ketika ngadenge ngaran Yopi gitu jadi kan sok karena kan teu meunang nyebut ngaran aslinya di teater teh teu meunang nyebut ngaran asli mun nyebut ngaran asli dihukum Push up. Baik kudu ngaran teater nu disebut teh mata ngaran asli teh kapopohokeun didinya nyebutkeun Yopi aing teh apa Yopi mana aing apalna Yopi Latul gitu kan. Tah di teater mah Suta teh naon nah disebut Suta. Nah di teater teh kan jadi ikok tadinya ada jadi Suta teh. Ceritana Suta teh baheula pan basa kan di teater teh anu disebut masternya. Camp gitulah, ospek lah gitu. Ospekna masa studi teater. Harita di ditu teh emang di Bojong di daerah perbatasan Tasik Sampalan teh. Sampalan. Dinya loba tai sapi teh kan. Alah kan disebutkeun hayang beuki orang nu sok jadi kurang di kaluan. Nah, nyalah proses idinya selama 4 hari dibere studi dibere ilmu gitunya pokoknya mah kadigjayaan kan kadigjayaan dinya teh pokona jadi bisa lulus nate ti teater Sado teh lamun geus bisa ngamang sejengkal teh napak sancang gitu anjir sudah mah geus 3 jengkal ti ulah teh harita teh sakingan murag deui terus nah nyamentaskeun terakhir dina pendidikan eta teh kudu pentas teater gitu pentas dadakan gitu kebenaran orang di kubarudak dititah sutradaraan gitu sutradara jadi tina sutradara Sutahara kan urang huru hara cenah kitu kabeneran grup baheula kan grup SOS aya UPSOS tahu apa eta Sony Oni SOS Sony Sule OS Sony Sule Ogi tadi nu datang mah Ogi harita teh Kang Ogi nah justru orang dibere ngaran eta teh ku Kang Ogi jeung BH Arman gitu gitunya Kang Ogi mah Sutahara nah dibenerkeun ku BH Arman geus sutradara dan Suta we cenah kieu Suta jadi sutradara lamun berarti tadi di teater mah apa bahasa sia katinggang eta katingan background jangan geus aya can bahasa urang nyewan di Rumentang siang di ditu caritana urang mah bahasa satahun urang rek asup pentas can asup gitu sia pentas heula jeung urang harita bahasa mentas karena urang harita masih ke SMA mentas naon teh
Kan urang harita jadi naon di pentas maneh. Oh jadi oga nyalawi teh. Pan aing luncat eta teh jadi awin arugrug. Oh, da berapa SMA kene harita teh pertunjukan eta teh. Oh. FLS 2E non euy. FDBS. Festival Drama Sunda Kiwari, FDBS di Rumentang. Ayeuna ge aya keneh nya. Masih. Kamari ngobrolkeun jeung. Si Oji nya didinya. Ayeuna mah resep urang maksudnya teh teater sendiri keur urang gitu nya. Walaupun orang ayeuna teh jadi artis tapi kan ini bagian dari teater, Mang. Hah? Ini bagian dari teater. Justru eta sanajan orang teh jadi artis sinetron lah misalkan atau jadi terlibat di dunia perfilman gitu nya karena notabene orang ketika mendengar teater pasti eta teh karena drama lompat teh. Drama pasti karena acting. Jadi nu budak teater mah barisan acting gitu kan lompatna teh. Ya jatuhna teh siga kamari sempat ngobrol jeung Ardi. Eta kan basicna oge tina teater ayeuna jadi sutradara oge siga gitu kan. Ari urang sorangan ngarasa walaupun ayeuna urang teu jadi artis sinetron atau napi sutradara Aquaman teu jadi misalkan urang jadina Le Mineral Man Spiderman. Tapi urang ngarasa ilmu kudu bantingkeun wae tapi di kota terang wae kana ping-ping dia teh mun sibuk ka aing. Tapi urang ngarasa ilmu tina teater sendiri eta gede manfaatna keur urang. Contona nyaeta membangun kepercayaan diri. Dina ngomong atau mun bahasa ieu mah public speaking. Eta pisan. Etanya kan nu jadi anjir sabratan nepun taula. Siapa mengecoh lah. Jadi non ngaranna teh kurang sapratan nepun. Pada mana atuh gara-gara kieu. Tuh kan cek aing oge. Jangan serangan itu. Terus. Urang kan urang jeung si ieu teh nyambung kan ieu. Urang jeung si mah panggil teh di radio. Gitu. Jadi didinya mah mainkeun teater pentas, jeung sieu mah mainkeun teater pikiran urang teh. Kumacarana ku pendengar dianggap kieu di pendengar eta gitu. Kan makana ngareka-reka omongan. Iya we bacot nepi ka ayeuna. Lamun eta harita maraneh asup radionya sebenarnya urang cita-cita. Itu sebenarnya mah teu asup radio dah, heurin aing teh. Siaran di radio. Apa lu udah cek si Akim cek aja bahasa mana ada rusak dibongkar tai aing mun di jero. Ini logika naon eta logika Akim cek aja eta. Terus urang mun apa gitu nya harita urang eta teh cita-cita urang jadi penyiar. Jadi penyiar mun di bawaannya harita nya. Lah sina berarti ngadengekeun we. Da sabenerna mah modal urang sorangan kan jadi penyiar radio teh teu leuwih ke teka aja gitu. Nya terpleset terjebak dunianya. Urang mah bener kayak kusabab baturan urang nu penyiar radio. Menta di baturan teh pira ieu mah. Hujan gede harita teh di studiona duaan jeung manajerna. Tah menta di baturan ka urang kan eta baturan kuliah urang kan apal meureunnan acong. Heeh tah menta di baturan ke radio teh keung cenah karena kan emang tempatnya rada sepi gitu kan. Kita urang ka itu maturan di ditu ngobrol aja jeung manajerna ditawaran. Da hari teu bisa. Da harita keur peralihan manajemennya. Peralihan manajemen kosong ini teh kayak manajer jeung penyiar sesana gitulah. Itu jadi urang ge. Basic harita teh ngan ditawaran cobaan we gitu. Men eta hayung ke peuting di acak di program peuting curhat-curhat itulah geuning. Jadi peuting baheula mah da aing ngerti nanti peuting. Dan jeung ngajar peuting. Dia acara peuting harita teu naon. Naon mah ieu cerita naon ih urang teu kabejaan naon sih. Naon. Kayak dioper aja. Oh jadi peuting teh. Tapi gitu. Naon tapi naon gitu. Nah, berbekal dengan orang pernah asup teater, pernah pentas, pernah tampil di halayak umum. Jadi orang otomatis kan di teater sorangan aya
Olah suara mimik, olah tubuh. Jadi KB eta teh kapake gitu dina radio teh orang bisa mengekspresikan bicara siga kumaha kan teu anu wilujeng wangi kan gitu kan. Ya benar. Atau waktu jadi oke masih bareng tuh kayak gitu tuh kayak gitu teuing meureunna. Kita kan batur maya mimiti siaran itu oke masih bareng dicentak. Ya Allah baru gitu. Jadi cerita mah itulah ayeuna urang dipasangkeun jeung si ieu dina hiji program ngaranna teh Capruk Sunda. Oh iya teh tina radio. Program di radio. Wah, eta baheula kakoncara ka kacam paring angin-angin pokona mah kabeh nu boga radio ti heula teh pas urang siaran pokona da urang oge nya lamun beres siaran jeung si ieu terus balik teu kahajah yang meuli rokok ka Alfamart ternyata ke radio urang ka daerah. Gitu. Da pulang ngadengkeun urang eta teh pasti. Itu nama kapal urang tapi era sorang pede aing mah gitu. Jadi jelemana teh pede gitu. Teu kieu nya eta sorang. Mata gede. Ari urang ka Alpam berarti suara urang geus eueuh atuh. Oh, jadi penyiar. Makanya tadi jadi Capruk Sunda hampir 1,5 tahun setahun pokoknya nu pas 1 tahun teh anu ngirim kue. Ingat orang mah eta teh kue ulang tahun Capruk Sunda. Saha eta ngirim. Yang siap doin aing mah. Tuh, jadi saya itu. Juga teh mana Kopi Jaya tos sayap deui. Da memang itu nikmat Kopi Jaya. Memang dia teh teh karaos gitu bari ngobrol teh suruput. Jadi teh zaman teater eta teh. Tinggal kue mun sakieu. Di zaman teater eta. Karunya mah Mah. Chef tuh. Wah, majarkeun teh nu ieu mah kabakar cenah episode mali tayangkeun. Saya pasana maksudnya. Gitu lah. 1,5 tahun akhirna jalan nya eureun-eureunna mah urang akhirna ka Bandung, asup di radio di Bandung sia pindah ka Bali. Karena kamari pas sekian 7 tahun merenya ya. Udah 8 lah pas nama. 8 tahun pisah. Urang balik deh ka Garut pas Covid, saacan Covid meureunnan setahun saacan Covid. Urang sanggeus Covid. Saya balik deh ka Garut sanggeus Covid. Karunya nya ka Garut meureunnya lila di Bali. Urang yang gawe cenah. Urang pas pertama ningali na hiji medsos teh. Watirnya mana? Ningali si Dekok. Just di Bali cek urang teh. Di kan urang di chatnya. Oh di mana di Bali nah didinya di chat di Dempul lah tuh. Cai kau kita pun. Nah, gitu improvisasi na budak teater bisa ngobrol jeung asbak. Mana bala teh di Bali nanti si eta teh. Oh iya teh. Di Bali nanti. Oh. Tuh nya. Tuh kayak tangsi. Mang. Masih baturan aing geus nya. Dulu kan cerita masalah si Dekok masalah. Di Bali. Cai teh betul di Bali gitunya. Tah tipikeun kamari teh ingetan urang mah. Ieu sih teh di Bali we. Oh. Pas jadi mata heran pas ningali urang di situ. Itu pas FYP karena TikTok urang. Ini juga Bali. Anjir. Nah, ieu cai aing teh patung Bali beta di dieu. Disebut patung Bali. Ogoh bos. Ogoh. Sesanaben ieu mah. Nya kurang teh di komen tuh. Henteu. Pernah ngomen. Ada ngaranna tuh. Anjir sieu sombongna. Ya cuma aja si Diki. Anjir teh balas-balasan tapi ka ayeuna. Da emang urang malah mun TikTok ngupload tinggalkeun. Oh. Gitu. Komo jiba ngaranna ge wow. Kan aing teh wow. Capruk Sunda mah langsung tutup akun begitu anu ngakomen teh. Heeh. Buka deui. Tah lamun TikTok Capruk Sunda memang sih anu nyekel urang mah teh nyekel. Tah geus kurang teh geus. Beda deui kemari. Live teh. Live atuh urang teh. Anjir si aing teh si ieu. Wah, cai ke podcast ayeuna mah. Nu jadi pertanyaan urang. Heeh. Pertanyaan ini bakal dipertanyakan lagi kemana ke orang. Naon? Nah, bet bisa. Ente kan ti teknik. Nah, bet bisa kanu kitu anjir. Bet bisa kanu kamera, bet bisa kanu kieu. Kela. Lebah dia tanya. Nah, cik. Nah, bet bisa kitu. Ulah ngapremeh ka urang Cisewu tah eta nu. Rek urang lemur, rek urang mah. Gitu kayak mah. Nya kayak aing mana ngajar naon ayeuna.
Ajar naon? Bahasa Indonesia. Oh, nah berarti teknik mesin. Nah, jadi kieu mah aya sastra mesin baheula daun. Nah, jadi ngajar sastra Indonesia. Udah nasib. Jeduk di wae aing. Sebenarnya mah da kahirupan ya. Ya urang lebah dia ngajawab tadi mah heureuy. Ayo ini podcast naon deh. Mata kewawain mulala joge da kieu. Tapi ini yuk urang anjir her bener. Yuk plot twist terpanjang sepanjang podcast di awal tapi kan ke akhir teh muter deui. Nepi ka titik ieu anjir. Loba Hayang apa ler. Pan ieu mah ngobrol ketemu teman lama podcast teh campur suraya salah ya judulna. Ketemu teman lama tari kasih. Terus lempar. Ngaranna hirup ieu nya. Ya benar. Jadi orang teh bergerak gitu. Da ngamalkeun ilmu nu ti sakola gitu urang baheula nu disakolahkeun ku indung bapa urang teh disakolahkeun teh ka jurusan teknik mesin urang geus pernah ngalaman. Muka nepi ka muka bengkelna terus urang bangkrut. Ente kita aya keneh ku si Mul dituluykeun. Nu kamari ka Kurinda. Ngawujud alhamdulillah. Heeh ngawujud kawujudkeun alhamdulillahna teh. Tah ieu mah emang radio sih benar orang mah radio mimitina mah karena lain cita-cita tuh namanya jadi ceritanya teh panjang deh ya teh intinya mah kayak jadi orang ke SD sekolah SD di lembur pan irek diri geus urang jadi ke sekolah SD di lembur gigireun teh aya studio AM radio urang teh resep radio teh nepi ka nalo kadinya anjing resep siarannya kieu-kieu muter-muter lagu setet Pina SMP ka dieu ngadengikeun radio keneh tah ngadengikeun radio anjing resep ningali nu siaran di jalan gini gitu lulus STM aya babaturan urang anu saangkatan urang elektro nyieun radio tuh nak kagok harita teh si Adeng ngabal si Adeng jurusan elektro sabaranya tah manehna teh resep oge kana radio ngan manehna mah resep nyieun pesawatna pesawat radio STL na kumanehna teh dipasangkeun lah di lemurna dicurip ayo cenah ngilu maneh heuh cenah ayo resep da kalau sakola teh aing luntang-lantungnya ngilu we ka lemurna aing teh nyobaan aja ieu teh adalah sesuatu yang terpendam baheula cai aing hayang nyobaan lah di dinya nepi ka saun urang di dinya terus sakola teh set nepi ka jadina tah tidinya mah tadi teh ngarasa boga tanggung jawab hasil ilmu urang teh nya urang teh keluar heula jawan ka Palembang ka mana urang eta ngamalkeun praktek memesinan eta di bengkel motor, bengkel elas, truk. Urang pernah ngalaman. Di Jakarta di Olimpik pernah ngalaman tanu kitu nanya lomari aing teh pernah gitu. Nepi ka akhirna balik ka Garut muka bengkel panggil aja komunitas motor kolot di jerona aya agan GG. Tah, GG. Ku GG teh harita dititah ngelola Jistar nu aya radio si ieu. Aing nganter oge sareng cenah nganter. Titah siaran oge di dinya. Nyambung tah ti dinya urang ka Bandung nyen. Tuluy urang mana pika ayeuna. Nama sarua tina teh haja. Jadi bisa nu kieu mah jiga udah ngedit suara nu karitu tina radio. Tina progres nama. Asup ka bahasa Indonesia teh haja. Karena orang mikna bawa ke mana ka itu karena orang Indonesia aing mah tiba dugu ae teh orang Indonesia teu kahajana teh kieu da mimit urang lulus di STM harita teh urang teh hayang nuluykeun ka mana lulusan terbaik harita STM Mampura heula apa teh nu sholawat di hareup. Hei, tapi menang amplop tuh. Ya, urang percaya. Aing teh kan kelas hiji teh nya. Bolos 3 bulan. Nanti dinya urang teh bangkit kan kelas 2, kelas 3. Amplop naon ieu? Aing teh lulusan terbaik ka 3 STM teh dibere amplop, dibere piagam aing teh apanya maneh mah. Weh, urang teh TM 3 wakil saurang. Da aing mah mun batur sieu pinter euy. Lain pinter, aing pinter nipu barudak. Jadi mun barudak M3 mah kan kabur kudu kabeh kabur. Oh ayo kabur aing mah balik deui. Bu barudak mah kelabur. Aing mah ditang kitu ka guru teh. Oh, kayak cicing aing barudak tah ieu. Ieu cepuna teh. Kan lamun kelas anu balalager kitu mah nya ditilai teh kehadiran. We unggul peduli nilai mun mah hadir teh aing mah kitu. Bu teu araya barudakna ge tos araruy. Oh nya saya.
Absen aya aing mah kitu. Iya. Lulusan terbaik. Guna teh ieu bae ge gebugan geus beres ieu mah. Kitu atuh teknikna. Insya Allah ke abdi bade ngayakeun reuni. Siapa pasti mau datang. Temana ngagebugan Perdi. Omat we MC-na urang duaan nya mun aya reuni. Dan kembali gebugan MC. Siap. Nya Omat. Heeh, sok. Ya itu jadi kumaha jadi ayeuna mah. Jadi ayeuna teh di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ngajar Jadi teh. henteu jadi hayangna mah urang teh kuliah teh di itu Sama dibere kita kerelekan. Bere di jentreng-jentreng. di Politeknik. Gitu hayang nuluykeun. Politeknik teh kesehatan. Aya atuh mang Poli, teknik. kan poli. Olahraga politeknik mah. Politeknik mang jurusan mesin mah. Jurusan hayang Oh, bener poli. Sok. lain poli balik. Poli pantai. Kan teh poli bari ngomen mobil. Terus Nah, di Tasik. Gitu. Orang teh ka Tasik we. Jadi cek indung urang teh jiga terus ka Tasik cobaan. Daftar urang teh. Terus ningali biaya. Loh, anjir cai teh. gede. Nya kan baheula mah SMS nya. Usum SMS. Bucuk urang teh. Bari Unicom dan setik mah. Henteu. Oh, ente. Sakieu cing teh hargana. Nya meureun hari teh indung urang meureunnya keur Nya. jadi Alah, awis ngeuning gitu. sedih mah. Heeh. Nya Tapi nya kade sedih nanya. Kawin mah teu manggung nyangsal di nya. Oh, oke. urang teh balik di Tasik teh terjadi mang terjadi kuliah kadinya urang teh wah eta cita-cita urangnya Ditilang tuh. teu mang da balik teh urang teh kana beca Oh. salah ngomongkeun alamat aing nyasap mah Kaman anjing podcast. anjing sedih nama nyasapna Podcast rek kaman aya aing. Jauh kena ke ending. Mis sabar jam ya, Mis. Mis. Oh, geus 5 jam. Terus tah Terus. oh geus kitu mah geus naon sebutna teh kodo jeung kodar Allah heuh urang teh balik ke urang teh carita nama da anggeus lah gitu pupus gitu harapan da urang teh Innalillah. nganggur setahun kan jadinya kan harapan. pupus harapan nganggur lah setahun satu kan sarua Oh, jadi liar we di dinya teh. Bukan nganggur wae. yang orang tepat di si Ogi Nganggur merah. orang jadi partner di si Ogi Oh, gimana? si Ogi angkot Oh. si Ogi Yogi. Yogi naon ngaranna teh? Heuh, siapa lah apa? Putra Pabambang Heeh, Putra Pabambang bin Bambang. nah nih si Ogi makan rumah sakit orang mana hiji Oh. hiji urang mah. Tapi urang teu lilas Oh, angkotan oge. angkotan oge tapi lain nyupiran sih urang mah ngenaik Ngenaikan. Udah pan baheula ge di masjid ngenaikan hungkul. nya ngenaik Siapa di suatu-suatu aja. kesel urangnya anjir kieu wae cuman tirup teh bocah teh yang kuliah nyesok atuh ke KIP we nyokot Suka IP. asup ke bahasa Inggris teu bisa aing teh hoream Jika sih ieu bakal asup ke matematika ngitung. ngitung Oh, Pak Hilman geus sakit jangareun gini ngajarkeun maneh matematik. teh nya we asup bahasa Indonesia we meh teu mangi bahasa Inggris yang matematik Jadi murid Pak Sutarjo maneh teh. asup ke bahasa Indonesia ngawe aya ngitung mah Nah, bahasa Indonesia ngitung. ya bahasa Inggris aya Aya kabeh oge jurusan mah. Eta Sarua we jika zaman SMA mapel umum atuh orang nyokot jurusan IPS teh. Mata kuliah umum. Keur menghindari hitung-hitungan karena kimia ngitung, rumus kan nginget rumus fisika anu karitu, matematika ongko. Ya anjir akuntansi. Ngitung kan. Aing ini sebal. aya statistik dah kan Statistik. Oh, intinya mas, dengan nu ngaranna jelema berarti tina urang ieu baheula tidak berhubungan akhirnya saling berhubungan karena suatu proses. Intinya nama didinya berarti ayeuna budak sabaraha hiji? rek tilu mah Rek tilu. Oh, urang Geus tilu. Urang geus tilu da karena jauh kemarin kana ka tilu. urang mah 2 kali tilu teh kudu disebutkan teh bisi katingali kolot jeung bisi katingali beukian. Urang mah tilu teh tina 2 kali lahiran. Pas lahiran pertama kamari hiji Gimana rek 2 maksudnya tahun. nyebutkeun si itu kolot jeung beukian gitu. Itu kan sih mah karek tilu aing cing sudah geus tilu bari saumuran urang bisi samaruk beuki padahal mah demen. suruhan 2 kali teh 2 kali kawin sih itu Ulah. Kena Pakai tuh seklia kayak main hakim sendiri heula we. Sok. Tah, ya orang menariknya dina obrolan sebenarnya iya benar-benar obrolan anu Nah, intern urang sebenarnya mah ieu mah. benar sebenarnya mah gitu kan
Tapi orang menemukan ternyata di awal sampai ke akhir menemukan bahwa Anjing. si orang tiluan teh itu seakan-akan terikat oleh satu benang yang kata gitu kan, benang takdir teh ya. Jeung di jero teh penuh dengan plot twist, penuh dengan kebetulan, penuh dengan kebenaran, ketidaksengajaan. Bukan kebetulan, kebenaran. Eta bukti bahwa Allah mah geus merancang jalan hirup masing-masing sanajan orangnya ya balik deui nya tadi minggu aing aing nikot kagok aing ni kawer sika tadi model urang model di dinya ini nanti non ngaranna teh timah sastra mesin benar sastra mesin ayeuna geuningan di ancurna di dunia pagawean siga kieu urang sarua tina bahasa Inggris ancurna mah kanu kieu oge jadi henteu mungguh sabenerna mah maksudna justru kudu nama tina teater di bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya nyambung. Justru kieu mah. Kan jadi panjang deh. Urang asup ka geus ganti baterai itu. Panasnya. Urang asup ka sakola itu syariat sababiah teater. Pertama asup ka sakola teh ngajarlah teater. Urang berterima kasih sekali euy ka teater Sado urang. Bener. Nuhun kitunya teater Sado. Mas mere ilmu gitu. Manfaat bener. Manfaat pisan ilmu teater mah gitu. Gitu. Tapi kalau ngebohongnya manfaat. Tapi nyata berarti jodoh teh ngan lain ukur maksudnya teh pasangan hirup suami istri. Babaturan oge bisa jadi jodoh. Pamajikan orang teater. Tuh. Mata aing teh di imana teh kenyereng we. Oh bisa teh cai we duk. Gitu. Kalau abon rek ini sekolah Mama Abi Sang Hyang Ayu. Ya naon jang. Bade angkat anak mana gitu jadi kita kurang kieu rela kalah teh bari mawa ieu wajan saprata anak aing rek ini gawe ini sakola mama eta duit heula ka dieu mama keur abdi jajan baso tusuk lamun di budak mangsari teruskeun obrolan kebenaran apa anjir mun diteruskeun obrolan teh seberapa bakal panjang lebar teh agus-agus subuh wah si miskin balik-balikan teh baterai hayu tapi nya eta lah pentingnya saalit ageung nama kanggo non teh panginget oge keur urang yen urang teh dina ngajalanan hirup teh henteu selalu sesuai jeung naon nu diharapkeun ya kan da akhirna mah bakal kapotot ku kabutuhan kuliah atau sekolah di mana nyangkana di mana sebenarnya masalah nu penting makan urang kabeh oge berdasarkan tina hasil usaha sorangan gitu kan ayeuna suta jadi guru baheulana meureunana boleh bangor tapi geus dewasa jadi guru kan itu sesuatu yang positif bener itu kan yang jadi hiji kabanggaan lah eta jadi bisa ngabuktikeun oge kan ka guru baheula abdi bangoran ku urang teh yen urang teh ayeuna mah jadi guru jadi pengajar lain bangor mang naon atuh teh lain deui wae lain bangor naon kurang saheueuh eta kurang saeundah kurang eta pokona mah intina mah kita pesan poe namanya pokoknya mah nuker ngajalankeun yang jadi naon jalankeun heula sing ikhlas sing naon karena ke bakal akhirna mah bakal aya hasilna kudu bangga ku naon anu geus diusahakeun ku diri sorangan teu loba di negara urang teh di negara Indonesia di dunia ieu teh loba nu jadi jelema jeneng tapi hasil nyogok hasil KKN tapi da moal naon ngaranna teh moal tapi satu acan urang eta kata berkuda tutup urang yang amanat atuh satu kumaha satu acan urang tutup acara ieu obrolan ieu urang teh hayang hiburan heula saeutik engke maneh pesan-pesan kagare pesan-pesan heula engke pesan-pesan orang teh orang Sundanya ari orang Sunda mah naon teh cenderung loba kaulinan geuningan sia kitu urang teh bari saeutikna saeutik gedena ngamumule budaya Sunda urang kata berkudawat apal kata berkudawat teu kata berkait baheula mah di sok kieu geuningan punten mangga ariga Gatot Gaca Gatot Subroto siga kitu geuningan aya teh mah berkudawat aja ada berkait atau bahasa Indonesia berarti jadi berkudawat di maneh ya muterna kumaha teh maneh ka urang ya balik deui ka maneh kumaha contohna cek urang
punten mangga ariga Gatot Subroto Arito tuluykeun to. Lah. ya tuh lah Toto Aryo Ah, anjir aing keleleh atuh ieu. Noel Noel nutup ieu program Podcast. Nutupna kumaha? Atuh tah nyaho aing pono tutup podcast bikin Tapi bari kayang nutup nanti bari kayang. hatur nuhun Saya guru karunya muridna ge bakal ngabuli dari guru dan gitu. Jangan diturut ya, Nana. Sok gladi rasikeun lah. Langsung mah gitaran sok. Tadi gitaran hese. Punten mangga ariga Gatot Gaca Arica Cau Amon. Aribon atau didinya tepan lu mah Cau Ambon Aribon nya. Baik kan itu? Sok Ben saya cari punten mangga ariga Gatot Gaca dilempengkeun Arica. Cau Ambon Aribon bonteng asak arisak Sasak Raja Mandala Arila. lauk paeh ari mengapa begitu hari itu ayo jelas Tuhan kita Allah Arilah. Allahu akbar. Gorengnya di goreng bapak kayaknya ya, bapak kayaknya ya. eta mah gladi Nu di tengah mata raeleh, nu di tengah masuk. artinya Oh gitu gladi. siap ayeuna mah imah aslina imah Asli ayeuna. heeh Kali bismillah. beak mah euy Bismillahirrahmanirrahim. Tah. Yo, punten mangga ariga Gatot Gaca Arica Cau Amon Aribon bonteng Cina arina nah bet kitu aritu tuh tukang opak atuh teh. tukang opak Aripak pakaian bekas arikas Kasir kasir kopjay Arijay Jaya Kopi Arifi film rame arime meja makan hari kan kantong kosong Arisong song lampu aribu Fuad bin Husein Arisen Fuad bin Husein Arisen Fuad bin Husein Arisen Sensei guru Jepang Aripang pang nama arimah mah henolderkom oke arimah ya teh arimah mahiken nih arineh neh neh yang salah naon neh anjir neh terus Bawanya. dari hiji-hijinan neh mah lanjutannya neh Hodijah mana oke tak tutup tak atur nuhun mau pesan-pesan maksudnya pesan-pesan Ya, sebagai pesan-pesan pertama pesanna tapi kudu kieu ka urang heula duaan. Oh, nya, siap. Pesan ke urang duaan terus pesan ke di rumah, pesan ke murid serah. Pesan urang heula duaan naon? pesan ke soulmate sobat tilemet pokoknya mah kudu narima kana naon nu jadi takdir nasib gitu kade omat salat gitu. Omat ulah kawin deui sing barokah amin amin sarehat amin Amin. atuh ieu ngecapruk Sunda atuh sing kakoncawara kajomantara Amin. terkena sehingga loba duitna tuluy mereka abdi amin Amin. Minimal mere nginjem, tapi ulah hese mayarnya. amin tah amanat ke para penonton terutama bala capruk terutama ka murid-murid simkuring muridnya ku hikmahna sobat ieu gitu di dalamna teh di jerona gitu di jerona teh ngisahkeun masalah pagawean gitunya terus ngisahkeun masalah kahirupan gitu nu halusna meureun cokot gitu nu gorengna tong diturutan gitu pokona malah sing barokah sing yakin kade poho kana salat umat ulah poho salat gitu
jeung lamun bisa mah teu nepakan aing itu adan gitu tah. Jadi salat teh sanggeus adan gitu. Jadi ulah sacan adan salat ulah gitu. oh benar. Sakumaha cek hadis. Cakumaha cek hadis gitu. Sing saha Sing saha nu ninggalkeun salat nu salat Jumaah poe Sabtu. Iya, jaga di balas, jaga di siksa, diasupkeun Nah, cicing ya hadis. Si rek hadis sing saha jalma menuju maahan poe Sabtu. nuju maahan poe Sabtu. Telah tersesat jauh. Ah sih mah capruk euy. Jauh mah telah tersesat jauh ya teh Jumaah poe Sabtu. Capruk Sunda bener ya. Ya gitu. Tah gitulah. Heeh. Terakhir kudu ngamumule budaya Sunda. Atuh nuhun pisan ka bala capruk anu parantos stay tune benten ngupingkeun urang tiluan ngobrol dina danget anu ayeuna. Tong hilap ieu akun Gemar Universna di subrek, di komen, di share, tak omat engke di non pengumuman ke di sekolah di Namading di oar atuh aya di Namading sekolah pokona keur upacara mun bisa mah mun mana jadi pembina upacara umum eta umat nonton capruk Sunda amanat pembina upacara istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman anak-anak semuanya rekan-rekan jangan lupa subrek capruk Sunda gitu gitu nya gitu keuing ketang nya sakitu panjenengan para capruk kanggo caprukan orang sadayana dina danget ayeuna naon deui sampai eta bener eta maksud capruk Sunda capruk Sunda ngomong Sunda mulai budaya Sunda. Sarang heo sim kuring Yun Gamin disarangan ku Gayung Lop oke Bong Seok. Atur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.